Kemarahan eueuh teh. Ah. Ah. Ayo ngusup. Ngusup ka mana? Keur alus sanggutan. Ayo. Keur alus sanggutan. Oke jeung wayah kieu naon teh atuh. Keur alus sanggutan asli. Etalaan atuh kacamata teh. Oh baloba teuing makal jejer teh nya kunaon? Atuh lain ge tukang ngusup atuh ari ukur boga jejer ukur hiji mah. Jika rimil gitu atau naon eta kantong deui Babakalan ya tek ngilu ngusup ayeuna jujur mah ieu mah halus ya mah tuh jujur mah tingali kalau baloba teuing deui barang-barang keneh atuh kewe burit meujeun na wayah kieu ini tuker alus sanggutan tah babawaan mah ieu teh api nu babawaan teh awas si nengna si ama siapa nareu beuh can nyangu tah ieu teh babawaan hungkul berat gitu. Oh baloba teuing atuh ieu teh ka mana neang ka mana anu deket we tuh ka laut pantai ka pantai orang iya biasa kari atuh pan pulang aya wah titongoh biar teh eta mamen tuh samangka ngajak we henteu ada ka dieu ameng oh bakal tuh bakal baca atuh loba eta rek mekal mah kamu keresek wae pagawean teh atuh jangka gitu yo naon deui ieu keresek dieu ge nya bejakeun ke sini ngakak jadi gitu kan bae loba-loba teuing jeung saha nguseup teh telepon nyampur edek mah kang ini ayeuna atuh da eueuh sangu can beres can mawa ya kanggo mah kan iya ya mawa iya jujur naon eta alus teh eta lu kira-kira tuh teh gua tuh edek mah ayo tuh jeung abi mesti edek ya kaburu-buru teh hujanan teh enam atuh cing apik atuh matak oge ari edek ngilu moal tuh bangke atuh sakadang deui berarti ari engke mah tuh eta jujur atuh dek dibawa we teh heula aing dek engke mah sugan dek bareng ayeuna jeung abi rek nang mana rek nang ka mana eta kadinya pantai nguseup pasiran nyaho atuh rek disusul engke jujur mah dibawa bisi ate nuturkeun bae bakal we teh heula engke ka itu nyusul mungkin ya uyas teh ya uyas teh kari atuh ka itu wataskeun abi ka deui gitu kan bae diobrolkeun ya tuh assalamualaikum waalaikumsalam susu engke dina deket panan dinya nu basa urut A jeung teteh bunga kemana karep wae sujang